Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Jamaah Jumaah rahimakumullah. Sabada urang sadaya muji syukur ka Gusti Allah, ngucapkeun hamdalah, ngucapkeun alhamdulillah. Eta salah sawios urang bersyukur ka Gusti Allah ku ucapan anu didorong tina hate, tina pikiran urang, yen urang muji ka Gusti Allah, yen urang bersyukur ka Gusti Allah. Sartanya kitu deui urang sadaya manjatkeun sholawat. Mudah-mudahan Gusti Allah ngalimpahkeun sholawat ka Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka sadaya umatna, kalebet ka urang sadaya. Jamaah Jumaah rahimakumullah, khotib dina khutbah nu kahiji ieu ngaoskeun ngadugikeun dawuhan Gusti Allah nu aya dina Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 27 anu ngeunaan rehna urang teh kudu bisa dipercaya, kudu jadi jalma nu ngabogaan sifat amanah. Hei sakur jalma nu ariman, omat aranjeun ulah hianat ka Gusti Allah, oge ulah hianat ka Rasulna. Nyaeta maksudna urang kedah ngalaksanakeun naon-naon anu diparentah ku Gusti Allah sinareng Rasulna, sarta urang kedah ngajauhan ulah ngalabrak kana naon-naon anu dicaram, anu dilarang ku Allah sinareng Rasulna. Nya kitu deui urang teh ulah hianat ka papada urang. Nyaeta ari hianat teh kalimat tina amina ya'manu amanatan, anu hartosna nyaeta bisa dipercaya. Anu kahiji disebut amanah teh nyaeta titipan, naon wae anu dititipkeun ka urang, boh eta teh uang atawa barang atawa pesan cariosan anu kedah didugikeun ka anu hakna. Nah di mana urang ngalaksanakeun kana eta amanat, ta ieu disebut jalma anu bersifat amanah. Anu kaduana nu disebut amanah teh bisa dipercaya. Urang bisa dipercaya, naha urang dipercaya pikeun
memegang uang, misalnya urang di masyarakat anu disebut persyarikatan, boh persyarikatan dina bentuk dagang usaha ditempatkeun sebagai bendahara upamana, boh dina persyarikatan nirlaba, contohna urang dina Dewan Kemakmuran Masjid, dina ormas, dina naon bae persyarikatan tuluy urang bagian penitipan uang, maka di dieu diperlukeun kajujuran. Maka jalma anu jujur disebut jalma anu amanah, jalma anu bisa dipercaya. Nya kitu deui urang dipasihan pekerjaan kudu dilaksanakeun ku urang dugikeun katuntas, maka urang kudu tanggung jawab, kudu konsisten. Tah jalma anu tanggung jawab, jalma anu konsisten terus dilaksanakeun eta kewajiban, maka ieu disebut jalma anu amanah. Tah ieu teh ajaran amanah teh ajaran anu kacida pisan esensialna, kacida pisan dasarna, kacida pisan pokokna, sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah sawiya sifatna nyaeta amanah, salah sawiya sifatna nyaeta jujur. Tah ieu anu kudu dipiconto ku sadaya umat Islam. Barakallahu li wa lakum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Ittaqullaha mastata'tum. Jamaah Jumaah rahimakumullah, khatib dina khutbah nu kadua baris ngadugikeun tentang masalah sidiq atanapi sidiki, salah sawios akhlakul karimah atanapi akhlakul mahmudah, akhlak anu mulia, nyaeta jadi jalma anu ngabogaan sifat sidik. Sidik atanapi sidiki kalimah tina sodako yasdaku sidukon, artina cariosanana teh bener, cariosanana teh teu ngabohong. Nah ieu salah sawiya sudah ajar ke dina ajaran Islam, urang teh dina nyarios teh ulah cariosan anu bermuatan anu ngandung bohong, tapi cariosan teh kudu bener. Nya kitu deui tulisan. Jadi boh bahasa lisan, boh bahasa tulisan ulah ngandung kabohongan, tapi kudu benar. Sabab ari kabohongan boh cariosan boh tulisan eta teh bakal nguciwakeun jalma nu sejen. Jalma nu sejen bakal ngarasa katipu sehingga jadi menyesal kulantaran tos narima omongan anu bohong atau tulisan anu bohong. Maka agama Islam ngajarkeun alaikum bisidqi,
Fa inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Ieu hadis ieu cariosan Rasulullah anu ditulis ku Imam Bukhari sareng Imam Muslim. Anu eusina aranjeun di mana cumarita teh boh ieu bahasana bahasa lisan atanapi bahasa tulisan sing anu bener ulah eusina anu bohong. Sabab ari benar ari kalimat teu bohong eta teh bakal mawa kahadean. Hade pikeun nu nyaritana akibatna dampakna. Hade pikeun anu narima eta carita. Di mana eta carita teh benar teu bohong. Bakal mawa kana kahadean, dampakna teu sararea. Fa innal birra yahdi ilal jannah. Ari bener teu ngabohong eta teh bakal ngadorong, bakal ngajurungkeun pikeun nu nyaritana eta teh bakal mawa ngadorong jadi ahli surga. Jamaah rahimakumullah, ta ieu ajaran-ajaran anu esensi anu pokok bab akhlak cara urang bermuamalah nyaeta kudu amanah, artina urang bisa dipercaya, nya kitu deui urang kudu sidiq, nyaeta urang nyarios boh tulisan boh lisan kudu diusahakeun, kudu bener ulah bermuatan bohong. Jamaah Jumat rahimakumullah, terakhir urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang salawasna bisa istiqomah, bisa panceg dina jalan hirup anu benar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala lazina min qablina. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna alal qaumil kafirin. Amin. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.